Iya, cingukur kakujur. Itu teh putri raja anu salilana diogok ku harta kekayaan. Sia datang ti kampung bari jeung heureuk pakeun pungsat dihandeup heureuk ragap teu aya. Bari jeung rurupaan teu sarua jeung batur sia teh. Hayang pajet deui. Mun ka entok pantes sia mah. Cinta sok itu dah hayang atuh kuring ge bogoh bogoh ka putri ngan kuring mengukur ka kuyur nalipak maneh hartina teh maca kana kaayaan ye sanggup marabanana sia lalawara teuing Mang Dawala tulungan Mang Dawala pangdaftarkeun Mang Dawala hayang modar hah jago-jago teh dararatang ka dieu eueuh nu menge deuleu raja-raja teh teh lain jelema samanea hayang leuwih pasiksa cing mikir pangdaftarkeun Mang Dawala tulungan Mang Dawala uing hayang kawin ari hayang mah da normal dewek teu nyarek aya hayang mah manusiawi teh mah hegae ai bogoh mah ngan sia ngadon sasara koyor awewe teu kapimilih hayang sia paeh jadi siit hayang hancur sia lalawara teuing tulungan Mang Dawala naon dola iya gerak duh nah si Ucir akang gerak aya ka sieun paeh jadi cingceut naon eta si Ucir lain ganeng naon lapur euy jangan saha jangan naon jangan sangu goreng lapur kunaon milarian juragan Gatot Kaca teh ya lain jangan dompet eueuh mana isuk-isuk balik deui mangkaning KTP dele KTP bayangkeun ku sia KTP jeung sok kecerek Gatot Kaca eueuh Aisyah naon ya ribut jeung si Ucir eta kahayang si Ucir pikasirieun ngrepek tanya naon sia teh naon sia teh jeding beres net bakar naon cenah jeding komo kumang cepot ah moal digugu hayang naon tanya ngrepek pikasirieun teu nalipak maneh hayang naon Mang daftarkeun Mang Cepot daftar naon daftar ngusup wing hayang kawin kawin ka saha ka putri putri mana eta bogoh ka putri nu keur disaemarakeun dibekok sia ku aing muni naker kahayang teh sia atuh wajar we kang atuh ai ku kituna mah da normal meureun aya kahayang heuh atuh mikir si goblok ge ngeunteung aing nu kasep teu wani wajar teh ganteng Mang daftarkeun Mang Cepot hayang kawin ah didenge geus tong ka mana karepe sia Ucir ah tulungan Mang Dawala hei sia ya maneh teh milu sae marah digebuk ku pejago kusak aing balik ka lembur ditanyakeun ku Bapak Silaing cenah beuneu ka mana tah nu bakal katempuan nu geus patut
atuh bejakeun kitu eleh gelut lamunnya jamaah. Royam ngomong na ieu mah. Penasaran benerin. Hayang daftar? Hayang ngurus saya marah? Hayang kawin ke putri? Sesep. Ya. Tah kawin mah jeung bekok lain jeung awewe sama. Kacida eta. Mun nyeri hate. Aduh. Kieu geuning nya anu leutik jelema teh. Nu leutik kitu cir. Nu leutik boga kahayang teu kahontan nu di luhur mangeunah-ngeunah we. Gusti nu Maha Agung aing dosa ka rakyat. Beri hate ye. Dek muntang ka saha jelema leutik karunya. Watir ye. Ampura rakyat. Ampun Gusti nu Maha Agungnya paingan cek si Abah. Aduh. Dihina, dicaci, dimaki, dibekok. Aduh. Ai ku aing teh ditampili aing teh keur nyumput. Hebat nak itu adalah Kang Haji mah resep pisan mah tak tertinggalin ngapain rajo tibu budak Kang Haji mah resep aya adu-aduan gitu loh. Cul dagang tahu saya datang Kang Haji ilmu naon eta jagonya atau sakyak-sakyak gitu. Wah ora tuh usikna jeung ustad usikna eta jago persis usik Kang Haji keur ngora urugana teh kitu tagon Kang Gogon teh alah tuh jauh loh eta sia usikna ulah luar iya hidup ya nah ya nuantak ku Kang Haji diajak yang ustad mengulu putek di imah we diajak teh haram oh haram da teh judi ieu mah palapah mana haram nah ieu mah nyalametkeun negara ieu teh dipake lapangan papasean perebut awewe nyai saya maragi mah pan urang teh lalajo bebas tuh bisa seuri pan urang ieu mah haram aya seni diharamkeun banyak ketawa eta teh yang ustad nu kitu teh ngan ngulu kutek di imah teh kurang gaul teh ulah kotokeun ustad kotok teh segala diharamkeun ulah jadi hakim hidup mah kok jadi hakim loba pagawean teh ngahakiman batur we hai manawi teh teu rame ge tukang Haji wah nu matak teh oge gaul kotokeun gitu dah judi nguluwut we di imah mata Kang Haji mah senang jeung ustad nguluwut teh bari kolot
nu matak yang Ustad buru-buru ka tanah suci Tepira atuh. turutan ka Kang Haji Kira umroh itu. Kira ge 3 syarat. ya unga poe yang Ustad isuk-isuk ini mangul pacul ka sawah Kesang boboloko. kaisang bobolokot coba jeblok ya lamun mulih ti haji mah ti Arab moal macul moal capek senang geus jadi haji mah tah Kang Haji Tanyakeun Ustad naon syarat. senang Dah hayang. kumatak didoakeun buru-buru yang Ustad sing buru-buru ka tanah sucinya amin gitu ya Ustad Tanyakeun atuh syaratna naon. nah Kang Haji mah aya ngabejaan baheula cenah lamun buru hayang buru-buru ka Mekah di mana rengse salat tahajud teh surat Al-Ikhlas Cita. hiji surat Al-Baqarah Dua. surat Falaq Binas jeung surat Tanah eta yang Ustad hayang ka Mekah mah percaya Bakal senang. nu matak balik ti Mekah mah moal macul deui sabab naon sawahna dijual Mal bobolokot ku kesang deui. itu Ustad alah eta jagona mun waas kitu eta usik ya Ustad eta palebah pasang kieu tah eta jago pasang kieu diserang dibawa ka dieu tah alah eta dibawa ka dieu ti dieu teh asup siku Jang Ustad meni dak dah eta Jang Ustad luar biasa Kang Haji mah waduh Kang Haji meresep kana seni nya ke balik di Mekah gitu kan lah mulakana Sok kayaknya. ngan omat ya Ustad lamun di ka Mekah ulah musim panas ripuh kudu musim sedang kudu musim ujeuhna gitu Kang Haji wes ngebejaan Kang Haji mah ngan aya ngeunahna musim panas oge da musim panas di Arab mah Jang Ustad nepi ka 45 derajat Celcius panasna teh demi Allah kitu Jang Kang Haji la ilaha illallah Purgana teh lamun lempang teu make senat coplok teh kulit teh ku panas-panasna moletek kitu la ilaha illallah ngan ngeunahna musim panas teh eta nog teu kudu digoreng teu kudu digoreng henteu Jang Ustad di ditu mah nog atah teh ruangan teh ku keusik asa kajejek baru kana teh baru kana teh kitu nah heureut da kari ngagunukeun batu we wungkul teu kudu make seuneu tuna we teko teh eusian cai jam-jam asak bahe geus tong didengekeun haji kitu mah Ustaz dah baru kana teh lauk asin teu kudu digoreng tuna we luhur batu di teu mah da panas teh atuh asa ku ucing nah, da teu kudu di Arab kucing di dapur kuring ge kucing. Gitu. Lain karohan dengan eta ucing. Yang Ustad meuni teh seuri-seuri. Lain ya. Kaget we ya mah. Teu kakoet. Gitu. Ke dupi Kang Haji tahun sabaraha nya ka Mekah teh? Kang Haji, insyaallah 2 tahun deui yang. Acan ka itu teh acan koyo.
Saha eta? Abdi bade daftar. Tah, wah. Wah, secara kojor, woi. Hayang modal sia teh. Dia lalaki. Ah. Daek ku daekna disurakan aing mah. Ini mending beres langah. Geus we euy, hayang modal mah di imah ngagantung maneh euy. Beres Masina cara sila lain. Mana si Ki Kanyu teh? Tah, ieu lalaki. anyutna punung. Cing, sok hayang nyaho. Heuh, ngadon secara kojor. Kumaha engke we? Nah memangna nu ngatur nyawa teh sila lain. Nya, mangga diaturana lagi. Bade daftar sumuhun. Lagi sampurasun rampes. Pantasna teh nya aing daftar kieu jo corowok dawala montong. Gatot kaca. Pugu eta nu diarep-arep mah. Sabab paningali mah dipusirkeun ka tengah pasti. Sugane atuh. Nya. Saha? Abdi ulan. Bade daftar sumuhun. Kakasihna Agnes Monica. Eta mah idola aku. Saingan mah dicureuleuh. Agnes Monica teh penyanyi sumuhun. Nyanyi naon wae? Ini wayang golek. Seueur nyanyi nama kulan lagu-lagu nama. Pangna lagu siu. Nya. Mapai jalan satapak. Ngajug-jug kaki ji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang Hujan angin. lain Agnes Darso teh mah hayanya Darso meureun Almarhum. apa urang dieu ka Darso nya leres ieu teh bade daftar sumuhun kulan ieu teh lain daftar nguseup kade ieu teh nyangkut nyawa ieu sumuhun eta oge bener teh galana teh pati siap kulan ti mana linggih teh abdi ti tutugan Gunung Parasu kampung kulan kakasihna teh Agnes sanes oh cing laras atuh saha dawala sumuhun nun dawala teh singkatan dagang waluh lah nah ieu teh payu moal Halus ah. Sangkar bogoh ka putri dan normal nun ieu teh kedah ngelehkeun heula jago saemara terang kulan dina waktosna saemara dupi daftar bebas asal wani teu kedah mayar henteu duh makanya si buncir geus mere duit ka aing bae ah keur aing nya lain loba si buncir duitna hiji teu kengeng nyanak pakarang naon bae oge siap kadua teu kengeng nyolok panon sareng najong larangan moal katilu teu kengeng aya tungtutan di mana aya kacilakaan semplak tak potong leungeun beh ditunan nepi ka maot tapi kudu bebas ku cara hukum saemara aya tamihan ti kaula naon upami anjeun cacat diasupkeun ka rumah sakit ku kaula dibayar ku kaula
saya nuhun atuh nya aya askes nuhun kulanden nya abdi oge di pasihan di lemur askes eta teu mayar abdi mah ka puskesmas ti saha ti Pak Aher Ahmad Heriawan Gubernur Jawa Barat nyaaheun ka abdi teh nya nuhun sumuhun kumaha Persya mangga iya anu daftar ya iya si soka dar aja dar itu hiburan kakasihna dawala nah ngaranna kitunya itu hiburan rip kakasihna teh dawala bulan geus lengkajeun oh semuhun ieu bade ngiring saemara parantos buleut tekadna mangga diaturanan lagi jago saemara jago kayaknya diaturanan lagi paman iya eta teh wanieun parantos tegalana tiga pati saurna ieu bener nguntuk saha teh abdi dawala kulaan nya tenang jelema na mah ieu kade sing hati-hati paman dipikir panjang gitu geus dipikir panjang kumaha irung jelema mah setiap panjang irung panjang kawanina ge saya nya nguntuk digana ieu tegalara maksudna setiap kieu nya urang oko begalan pati jeung kaula adu telu ampar tiga saha anjeun jeung kaula hadiahna putri ngajak gelut teh ka saha nya nyen pan geus saya daftar samohon nya ka dipulung gelut eleh kaula putri ka honor kelana kudu pukul pas alana yang ngajak gelut ka kuring naon maksudna wah tuh pada cianu gelo diterima gelo pada cia kumaha itu jadi lieur kieu ye di dinya teu mikir dina elehna ge kuring mah moal wirang nganaon maksudna ngajak gelut ka kuring oh apa nanya teh daftar lain daftar kuring mah mang daftarkeun mang daftarkeun samohon tanyakeun atuh calo ieu teh aya cicing di kota tapi kampungan di dinya mah calo cing mangker paman kudu beres heula ieu ieu ngalilieur jelema teh ieu di dinya nu lieur cing mikir ini jadi menangna ge moal kawaragadan awewe teh tah kuring mah tukang tomat manya kudu bisa maraban putri da beda meureun parabna ge anjeun teh datang ka dieu teh mang daftarkeun sieun daftar mung anu gelutna lain abdi oh anjeun teh calo abdi teh aya wae nu kieu aku mah we sama saulah maling da dititah kuring mah jadi anu bade gelutna saha buncir ngaranna teh budak buncir pan buncir teh bucitreuk budak nya aing ngaranna nya budak buncir si ucir eta nu rek milu saya marana teh semohon geus eta cekcok bawah ka dieu
ka dieu bawa tah eta nu diikat bener euy percaya tama jawara tama hidup nu diikat hidup oh iya Pak Kinten anu rek milu saya marah teh saya anu milu saya marah aduh ieu teh lieur kieu teh kumaha jelema teh ieu lain eta si Ucir bawa ka dieu nah tuh si Ucir kitu lain aing bawa tadi ngomongna cing tarik ari ayeuna mah teh judi balik deui panas keprok cokot Cir ai dia kade sia nya ceuheu aya tiluan loba kadina kena menudah lalap tah euy atos didaftarkeun geus sakanya kariprung hoi anu merek dulu saya mana teh iya tak iya kulan aduh nah ieu bebenyitkeun cenah gelut dawanion ka hayangna punten nya sakantena pangodarankeun urang ieu dah sok kitu teuing karunya ngaran maneh teh budak buncir aduh ampun sumuhun alah ampun punten teh bulan teu disakolakeun budak teh nya sakola ngan daftar unggul sakolana mah teu nya udah tukang gambar kulila ngaranna budak buncir muhun udah nakal bogoh maneh ka putri nya sumuhun ieu ana mah ka di pepatahan antep moal semua bogoh pisan ka putri nya teuing tak kitu ulah ieu teh pek tanggung jawab sia geus kitu mah Cir nuhun Mang Dawala ke balik ka lembur naon aya sapatu uing halus teh nuhun nomor sabaraha Akang Dawala sapatu 42 tanya aya 42 ngan sabeulahkeun bae kan bae ngan ditingangkeun ka sia ku aing tanyakeun sabeula deui ka mana gitu sabeula deui ka Pancong tak kitu kulan tega lara tega pati parancos tegaeun nun mangga diaturanan linggih ka jago samar paman iya datang hiburan ya tuh iya eta sih aduh nyaah teuing kumaha ieu teh da teu tega neungeun ge nya atuh eta mah eta ngahibur nonton we ieu meureun bapana ieu henteu abdi mah tatangga dekat nya upami abdi teu hir teu walahir abdi mah dongkap ka desa teh rek nagih naon abdi teh dagang suuk dagang kacang teh eta teh nganyuk teh budak eta teh can mayar ka abdi
saha ngaranna maneh teh budak buncir. budak buncir Oi, lain bogoh ka putri nyaho. tega lara tega pati Siap. teu mawa pakarang Henteu. heeh jadi dina awak maneh teu mawa pakarang Mawa 2 naon nu gelo. nya cek aing oge podaran teh si goblok Tita tadi di podaran sia mah Oke ngalunyak. geuning dina hatena maka aing teh ngaon nu gelo sia teh teh heeh cikan sok atuh panitia hidup Hah? eta nu duaan cenah irit ka sisi lapang Mang anu duaan, Mang Dawala. abdi Mangga di sisi lapang we. wah moal teu pada maledogan nu lalajo aing nya ditu caket papangungan abdi mah nya caket tena Teu naon tapi calik. sumuhun saya mangga bari nyaketan papangungan euy aya tukangan putri tadi euy deuh make kabaya nya ngeuning anu ngagopayana mah nu genutna heupe kana genut mah kerja Mangga mekar. siap budak bujir Sok. Mengker Mang. sae pulang oh da kahayang maneh sir pileuleuyana jeung aingnya bisi teu panggih deui Ya Mang Dawala nuhun kana kasayan Mang Dawala. Mudah-mudahan eta kasayan teh cing jadi ibadah Mang Dawala. Ulah cara si cepot hatena goreng wae ka urang. modar sia goblok oh dah kumaha oge kuring teh da geus kapiheulaannya ngan ulah nyalahkeun ka akang di mana aya naon-naonnya bapa maneh Moal sing percaya. heeh mangga ulah tarik teuing ngeungeuna nya toelan nya ya karunya kahayangna gede ya permios los ya ayo Mang Cepot doakeun Mang Cepot. innalillahi wa inna ilaihi rajiun diheulakeun ti ayeuna aing mah da geus nyawa sia teh bakal modar heeh Mun kitu Mang Cepot ka urang. punten jago punten ieu pamodarankeun keuna amplop apa neuri sebel ingat lah wilujeng modar euy cing sok cir Siap. Hei, apa? Ditugaskan ku Raja Uing, ya. Wayahna di mana-mana jago keur gelut tabula kidul wayahna babaturan urang cenah parasea. Alihkeun perhatian ulah lajo. Ka mana? Kanu gelut belah kidul jeung ributane naon nu dagang bahekeun. Supaya apa? Supaya ribut belah ditung ke perhatian bakal ka itu tah di mana perhatian geus nyengcang putri deketan paok. Kitu ceuk raja urang buru-buru siap. Alihkeun perhatian masyarakat. Siap. Lain siap-siap. Wayahna jalankeun tugas. Mangga. Hanya akang jangan balaga lah. Bahaya.
pokoknya dina lebah dia jalankan tugas ya. Siap. Cir, Bulan. dek nyerang atau rek nyerang, diserang. Umah didinya weh. Hayang diserang sok. Dek nyerang pek. Cing sok, serang. Punten. Sok. Hoi. Tong ada dewa satu cir. Aduh. Cing sok cir. Adi dinya weh kau yang nyerang ah. Nyan. Sok. Hei. Karunya jago, tong tarik teuing. Oh ditajong. Sing tarik atuh. Nah kurang tarik cir. Ya kurang. Sakit tuh. Tah, luwihan. Hei. Aduh. Wah, karunya wah. Karunya jago. Udah kahayang na tarik. Aduh. Nah, si aduh-aduhan deh bieu. Terek kawin. Tobat gede cita-citana. Woi. Sok tulikeun. Tah. Woi. Nepi ka teu puguh patokanana kitu. Tepuk laguna. Hebat tengeulanana ieu budak teh. Terek kawinun. Woi, sok. Woi. 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 Aduh. Karasa. Hebat euy. Wanyan euy, nyukuatan budak kunjir. Wah, nguat-nguat maneh era teh beneran. Jing sok, tenggelan maneh nepi ka mana sir? Nyaan. Iya. Kunaon? Ulah lah wora ieu mah keluk. Lain heureuyan ieu. Rada nyeureud ieu tenggelan teh. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Karasa. Woi, woi. Tong disiksa teuing jago. Kayangna. Wah, Halo. modar sia. Anuju sia lah. Mau di ruang ku aing paehna ge diparabkeun sia ka mau. Geuleuh aing atuh da. Alah. Hampura cir. Dabonganna kahayang si laing. Da eta tanu di kopea ada nu kitu di daftarkeun atuh aing pada maledogan eta tadi. Oh, kudu lalajo. Pajarkeun teh eueuh ka karunya, eueuh ka karunya.
biasa eta maneh nepi ka kuat di tenggelan dan nunggunya tertarik atuh wahina sia bade hati uing ayeuna bade ti uing sok penastik kersayang tumampara ieu patih nagara Tirtadahana dugi ka ngaluarkeun getih tina pangambungna Buria Bun Selik ngadak-ngadak katur lengan kaayaan dunya kidul asa nyaketan kaler luhur asa nyaketan handap rarasaan nyata katur lengan ku tenggelanan aya budak kuncir Luas Allah Allah Hidup kuncir anu palih ti kidul mah teu aya nu nyarita saurang oge margi ngidolakeun ka ieu jago saemara manghaneukeun ka putri ongko nanging aya saparapatna ti palih kaler anu euyah-euyahan kitu kayanana hidup budak bocah hidup ngenakeun pengumuman kasadayana eta si bunsir teh eta teh pun adi teh pun adi adi sim kuring pituin anu bongso sir aduh sir mengenang kurangnya Mang Cepot euy omat siap mana ke aing alah cir nun hampura cir tina sagrapa kasalahan aing saya teh nu baledogan euy cir teh sangka teh sini aya nu maledog aing geus saja euy teu sangka cir maneh teh meunang kitu goblok hampura aing cir halo kumaha ya Parsya paman Allah paman hidup kumaha paman mang lulus asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan ampun mang aduh nganggap enteng kabatur teh gitu ieu teh pun adi budak buncir teh kulan ayeuna mengaku sia iwa ieu mah munafik ya pahlawan kaburangan tadi mah geus innalillahi leung pahlawan mana ieu mah bangkong ngeus atuh ngeus tong digoreng wae engce jadi paman mang rumah saeleh kumaha Parsya nguningakeun anu hasil saemara budak bocah ya hidup sangka cir teu sangka teuing aing init-initan lamun teu make hitungan aing mah kieu eta pahlawan kaberangan nya mang ieu buncir mang dawala abdi belah kidul tu aya nu ribut parasea nu lalajo kabagi ka itu tingali itu papangungan di deketan ku balad-balad buta tulungan heula bantuan sir eta pamajikan silaing itu putri teh geus jadi pamajikan silaing ai kitu aya buta deuleu nyorobot ka papangungan buru-buru tulungan sia nyaan
Oh, Aling. Ngimpi teh ngimpi naon. Ajaib Kang. Lain. Tapi ka bengong gitu si Akang. Mata si beuteuh. Heeh. nah merong. Carita ye. Aneh. Kabur pangajianana. Aneh. Tapi ka ngahuleng gitu. Era aku kasih omongan aing. Naon? Bahasa aya begal teh gini. Naon? Heupan areuweuh barang datang urang teh. Kumanehna diamu peureun. Pasti. Aing era demi Allah era ku si bujir. Kapagi hati aing aduh. Eta jeung dibekok. Heeh. Lain itu tulungan buru-buru bantuan si Ucir. Ting bibi mati kali tinggal aya buta. Muga-muga we nencing salamet urang. Menang nyawe geulis paingan raja aing kekerepengan. Waduh ku aing dirontok ti desa. Wah. Wah. Tobat. Ayo Neng. Abe salamet jeung Akang. Kemana putrina dulu? Tulungan mah? Iya, beres. Menang awewe aing euy. Wah, anjing teh kari gegedohna ingat. Ya. Bangsa. Sok Rabu. Rabu. Akang. Dagoan. Aing matur di pangku ari aing henteu. Nya gerupa kieu awak aing mah seksi. Bener. Abina-bina teu percaya sia teh ka aing tah. Abina-bina teu nya teh. Cil, Bulan, Putri, Itu dina tetecian karaton. Selamat. kieu weh. Maneh balik. Ka mana? Tuh, tinggal itu. Geus disadiakeun emas picis ku marincing inten jumanten. Geura panggul ku maneh. Tapi maneh ulah wani abus ka karaton. Balik. Ulah hayang ka putri maneh. Oh. Jadi Heueuh wayahna. Sabab ieu teh raja bakal wiwirang di kolong catang. Wiwirang raja, wiwirang negara. Maksudna urang digentian itu ku emas ku duit. Kudu balik Mang Dawala. maksudna Oh, cenah asa ulah kawinnya ulah turus. oh gitu Kulan. Sae nanging anu mutuskeun ieu kaputusan teh saha? Pelaturan teh nya raja, tah hoyong nguping langsung ti raja. Sakitu we lah. Ai ti salira make heula.
pan ieu mah urusan raja cek itu cek ieu bulan ait raja mah pan raos serah terima teh kedah payunan raja oh gitu nya tapi omat maneh kudu narima lamun narima harta kakayaan sae yo diaturan linggih kumaha Mang Dawala kitunya lalicik aing nu ngomongna cicing geus mah nah Akang Dawala bisa aing teh babaturan ruhus si Tompul Baturan si Hotman. sok dek ngagugat naon ka aing hah itu teh raja heeh cicing kumaha aing we tuturkeun aing lain ieu keur ngamanfaatkeun menang jodoh aing Pengen coba nya naonan atuh ama calik naon hah jagakeun sadaya-daya ama nanaonan atuh nanaonan nya teh ama tina heureuy nepi ka jadi kieu hampura nyai nganggap enteng tadina hari sugan teh moal kieu jadina hampura sakantenane abdi bage rapalan keun nya bulan nya kenge jodoh sekalian ya tapi kageus eueuh ka era si ieu nya hayangna tarik teuing teh maneh dumeh eta meureun geus meunang saemara ieu teh ngeunakeun si buncir teh pun adi ulan nya ayeuna mah ka urang kitu geus meunang beja anjeun ti panata salagara cir parantos naon ya abdi dek digentian ku duit sekarang emas picis kemarin yang inten itu di karungan kumaha narima henteu naon pangna henteu dek naroskeun kasih neng aya neng bogoh ka akang piraku kudu bogoh ka maneh buncir henteu nya
ya memang teu untuk make masihan artos da teu bogoheun gini ka kuring malah lamun mere teh emas oge duit abdi teh asa dihina malah beki nyeri atuh. tadi mah keur kawin aing goblok si Ceh nah si Ceh abdi nya ge rupa kieu goreng patu terus pakeun pungsat bahan ieu kawaragap teu aya abdi ngabogaan harga diri hak abdi eta mah kacinta abdi ka tuang putra moal tiasa ditukuran ku harta jeung bana sanaon si Neng teu bogoheun ka abdi sawios panginten oge jang dina Neng dina rumah tanggana ge da moal baleg akang bogo Neng henteu bertepuk sebelah tangan akang bakal loba nyeri hate moal tepung jeung rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah harta kakayaan mah bisa diteangan ku abdi entong ai isin mah ai teu bogoh mah abdi mah bade wangsul we kumaha lamun ditukeran we ku harta ku tanah saparapat negara keur maneh bisi rek ngecek ngebur melak tanur moal ku jabatan sugan moal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongka kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasan tah tong ngahina ka ahli pasantren teh geuning eta becus ngomong di hareupeun menak mah oh nya si buncir euy pan kitu teh dipapacahan ku aing Ceh ataun mung elek tah kitu atuh nuhun lamun kitu mah jadi teu nanaon lamun teu dibere harta kakayaan entong biasa we abdi bade wangsul urang dieu cing salang amal angape heureuy nya nuhun atuh Cir dek di aku dulu reku kaula nya bujeng ngajeng salira abdi mah jeung nu kumaha ge hirup mah kudu loba dulur setiap loba dulur loba rejeki anu penting kuring mah moal rek ngarugikeun batur jadi ayeuna bade wangsul buncir kampura sawios Neng aduh maos abdi mah jelema sangsara jelema teu boga jelema goreng patut jelema hina jelema eueuh purianeunana dek balik wae Cir heeh kalanan langkung ti payun semah kapihatur kulan nun cologok ya abdi di payunan Sang Nalendra salira teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika dede tapi abdi kumawan tuh ya jelema ti kampung Cumarita sumangem di ieu tempat teu nanaon mangga aya taroskeun sakedik abdi teh naon bilih janten dosa ka tuang putra naon Neng kaula nun upami ninggal kana pelaturan saembara nya leres Neng teh parantos sah jadi garwa nafsi Ucir si Ucir parantos sah jadi salaki Neng ayeuna Neng anu sakitu sanaos eta kasauran lemes tapi nyentugna karasana kasih buncir karasa ku abdi sedangkeun ai salaki teh eta teh gaganti bapa lamun ayeuna istri doraka kanu jadi salaki sami dorakana sareng katuang rama
Dorakati inung ti bapak jeung ti salaki lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangder dipake pangeret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluweung anu niup lir hirup cara gamparan awak ditincak beung dicekek paling untung mangi kokotor. Sing emut neng sanajan neng putri raja hukum pangeran mah teu bisa disogok masina cara di dunya bisa dijual melikeun karena duit tapi pangeran teu tiasa hukum saemara ieu teh parantos jadi salaki apaleun umum ge sanajan ngusir bari lemes eta kasar keneh mangri nyentuh sok upami bade ngusir si buncir supados ka neng salamet menta dihampura heula kanu jadi salaki eta bakal salamet dunya kahiji kadua ieu karamana dupi ieu pelaturan saemara kengeng saha disahkeunana ku saha nya ku kaula dirobih ku salira nya nganung hartos ieu teh pelaturan ti salira nya nu ngalangar salira nya nanaonan Allah kawasan raja dumeh kawasa ieu rajana geus kitu kumaha rakyatna abdi ge terang ieu teh tina gengsi tina era dumeh rek boga minantu kieu patut lain level cek barudak ayeuna mah yakin salira bakal menang wiwirang di kolong catang pipilih menang nu leuwih raja-raja nu bala leunghar ayeuna celek teh menang nu kieu patut anu awam nu bakal yang syrikeun mah ya bener ngajebengan anu awam tapi mungguh jalma nu ngarti bakal angkat jempol ka salira lamun tuang putra dikawinkeun sareng si Ucir alasanana naon oh nya raja teh geuningan henteu lancalin si luncat mulang udar tina tali gadang teu jalin janji hartina konsekuen teu pilih kasih geuning bakal angkat jempol ye sararea oge nu ngarti mah margi bener dina ngajalankeun hukumna ngadek sacekna nila saplasna ayeuna kari-kari ieu hukum di kieu-kieu ye dek dibawa ka mana ieu rakyat ku salira rakyatna meureun Mang Dawala ieu teh raja ieu teh sadaya di dieu gegeden oh kitu nuduhkeun kawasan nujukeun raja na memangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu raja teh heula pan adil teh keur sararea kuring mah minta tanggung jawab nu sabenerna kumaha carana narek harirup anjeun teh lilana sanajan anjeun pangkat raja di mana ku dalang geus dikanakotakeun kadang-kadang dawala nu pangluhurna cing anu ngeunah kumaha carana alah aya naon yo nanaonan ieu teh jeung mencet susu deui batur marah ampun batur mah sidang ieu mah nyaho susu coba batur sidang ieu mah nyaho susu aya eta anggota DPR batur sidang ieu nyaho video porno samodel ieu meureun si akad batur sidang teh nyaho nu cenah eta dicocok dan hidungna lain sini mun ngajeri pira dicocok aing keur ngalamun euy duh da teu kadenge nu sidang teh euy ieu nu kabayangkeun teh susu jadi kapalai hayang cilik putih celak herang kumaha supados salira mulus abdi mulus bijiekeun manusana insan kamil mukamil sampurna dina jeruning sampurna sok sampurnakeun kumaha carana mun geulis teh geulis hatena tuh do neng
karek dina rupi neng tegelis teh Namun gitu mah. nyuhunkeun geulis ka ati-atina tingali neng salaki neng ieu aduh tah ninggang ka jelema nu ngarti kieu moal demo abdi moal ngarusak moal anarkis Nyarita we wungkul. nyarita we ditampi nuhun henteu Moal mata bohak nyarita. kuring mah nyarita teh jeung hate Eta. Jeung dina bener. era nyai Sok atuh gerak kunjung arep banget. Gerak kunjung. ta ieu teh akibat tina doraka ka salaki nyai sok kumaha carana ieu Dewi Dahanawati ngagabruk ka budak bunsir sajamunut di hampura Kang hapunten panutan punyungan kaula semakeun kaula dama-damaeun kaula nyai Moal erane. salira salaki kaula pangeran kaula di dunya geura tamplokeun hampura ka kaula neng dihapunten neng sanajan neng teu bogoh dina hate Bersih nih. ada geus jadi salaki Bener bersih nih. wajar hade pan ceuk agama oge jelema minta dihampura ngan aya akang urang aya nilai leuwih hade jelema nu ngahampura muga-muga neng cingkengeng jodoh Amin. anu patotos anu neng na suka lahir batin keun bae akang mah angape heureuy sawios neng pinasti kersah yang tumampara ti raja dugi ka ieu putra raja putri raja sadayana banjir Cimata nyata ku kabersihanana bijil manusana oge ieu budak bunsir kacak celakan cai soca ieu putri pulih ka jati pulang ka asa jadi Raden Gatotkaca aduh saha teteh tobat alah neng init buru-buru init neng omat ulah bebeja geus beunang omat Ulah bebeja geus dikit. Ade ulah bebeja. Ulah dibeja-beja. ulah bebeja ka si ibu Berlin aing era nenengan Gatotkaca digugubug aing Eta ku dibekok. Mangkaning digebek. nenengan cai nyuk curug leuwih nenengan seuneu mamawa obor Jangan sanggup membawa sungut. sapanjang ngajugjug kidul kaler keneh gan hapunten gan gan nah atuh agan ngono lah Leuheung mana wot dan sa nu bangsat hayam teh dan nu bangsat senal teh saha itu tetangga abdi tetangga dekat. ayo nu sok ngajualan awewe teh saha dan nu sok ngajualan awewe teh saha tetangga abdi deui pot dan dik ngebekok deui ka aing moal Wewe. Era menurut
ngeunah nyawa susu teh ngeunah kan edan sia kapanggih aing aduh heran kan tong dibeja-beja kelanan mang kampuna kan mari disik-sik di jamal saya dicacak di walang-walang abdi nyangakeun kan nuhun kana perjuangan maneh Bot dah nuhun kana perjuangan maneh kan ya begal teh ku agan diamuk keparisieun ku maneh ku agan lain ku abdi meni paingan atuh Gusti naon panita lamun datang ke urang tengeulan ku urang nah bapak aing teh moal urang abuskeun ka sumur ayo urang siksa euy kabina-bina teuing ka aing nyilokeun kelanan dupi ieu teh saha ngenakeun kulan ieu teh Raden Gatot Kaca putrana Gusti Bima Pandawa nu kadua putrana Ratu Arimi Ratu Pringgandani aduh tobat Gusti nu Maha Agung ama nyai teu sangka salaki nyai teh geuning lain jelema samanea hei neng teu kengeng nah masih keneh kuliah aduh kapan parantos jadi salaki kaula tidak boleh belum disawer sing geus tong dieureun teh dieureun ceurik ke alah nuhun agan kumaha susu minggu goblok untung dialingan wae atuh aing era bagja ama gelis yuk urang di Balai Irung urang sakalian pindahkeun ku ama nyai tina alam lalagasan kana alam rimitan sah anak ama boga salaki Gatot Kaca boga pamajikan ka anak ama mudah-mudahan dina rumah tangga cing tetep bisa mageuhan rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah rupina ti rombongan Giri Harja Tilu lalampahan budak buncir urang dugikeun cekapkeun duwi ka dieu hapunten tina sagoro pihak kalepatan salamet nu nongton salamet nu ditongton sakali salamet tetep salamet muga paranyang yuswa arageung milik sadayana permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan ieu lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tinetik Sinbaran Sari tutup lawang sigotaka.